Kita satu ayah sobat Caki di bumi. Yuk urang sapa heula. Halo sahabat Caki. Patepang deui sareng Teh Dede, sareng Mega dina acara Caki Carita Kitab Suci. Ayeuna Teh Dede bade nyarioskeun urang teh ulah sieun. Tadi Ega kunaon? Sedih kieu kunaon tadi? Ditinggal sendirian. Ulu karunya teuing. Tadi lampuna paremnya. Iya. Aduh, Ega tadi pas lampu parem kumaha di bumi? Nyumput Nyumput di mana? di kasur. Di kasur. Teh Dede ge gaduh carios. Harita aya anu kasieun ti wengi. Coba urang dangukeun nya cariosna kieu. Harita di hiji tegalan di luar kota, aya nu keur ngangon ingon-ingon ti peuting. Jeleg bae aya malaikat pangeran deukeut maranehna. Murup mubiar ku kamulyaan pangeran ngahibaran ka para pangangon anu ngarasa kacida ala jeriheunana. Malaikat teh ngalahir. Ulah rempan, kami mawa beja anu kacida baris nyukakeun ka maraneh. Nya kitu deui ka sakumna bangsa. Sabab poe ieu juru salamet maraneh nyaeta Gusti Yesus Kristus geus dibabarkeun di kota Daud. Maraneh bakal tepung jeung hiji orok anu dibedong ku lalamakan sarta ebog dina pangokopan. Harita keneh ujug-ujug breh wadia bala sawarga kacida lobana nyarengan malaikat anu tadi tuluy maruji ka Allah. Mulyakeun Allah di langit anu pangluhurna, di bumi singkerta keur sakur manusia anu kamanah ku Allah. Para malaikat teh marulang ka sawarga, langit jadi poek deui. Pangangon teh harookeun. Bring kabehna gancang ngajugjug ka Betlehem. Sabot maranehna keur neangan tempat orok tea, breh katinggal nu hibar, reug kabehanana eureun. Maranehna asup nepangan Maryam, Yusuf jeung orok Yesus anu diebogkeun dina pangokopan. Di barung ngarasa bagja ku sagala nu kadenge tur katenjo, kalayan sarupa bunga maranehna ngawawarkeun eta beja ka unggal jalma anu patepang. Ega, tuh tukang ngangon sareng orang majus oge henteu sieun salami Gusti nyarengan. Kitu deui sareng Ega upami ditinggal di bumi nyalira, Ega tiasa ngadoa nyungkeun panangtayungan ti Gusti. Tah barudak nu di bumi oge sami, upami di bumi nuju nyalira atau poek atau teu aya sasaha atau kumaha oge urang nyungkeun ka Gusti supados urang ditangtayungan. Sakitu carios ti Teh Dede tepang deui dina Caki salajengna. Hatur nuhun. Gusti Yesus ngaberkahan.